Ini mantan kamu ya? Iya, emang kenapa? Kok dia udah punya anak sih? Kan kita duluan yang nikah. Iya ya, anaknya mirip aku ya? Iya, kok bisa? Seminggu sebelum kita nikah, aku bikin dulu sama dia. Apa? Bikin dulu sama dia. Apa? Bikin dulu sama dia. Kenceng. Sakit. Dek, info dong. Beli buah nu ngeunah di mana? Eta mangsan di lapakna Cimumun. Ih, teu hayangeun aing mah. Beli di dinya mah kapok, Dek. Nah, kapok kunaon mangsan? Ya, piraku aing beli jeruk nipis loba, ka mahal-mahal kabeh rasem. Ya, tuh ngaranna ge jeruk nipis Aisyah. Pusing euy. Air kehidupan aing cuman keluar saeutik. Mana mah tara olahraga sih, jadi we kawarna saeutik. Hampir unggal poe aing mau olahraga. Bolak-balik ke hutan Juku tak 10 kali nepi ka imah. Yang geus, yang penting kurang kayak manehnya. Rek naon? Rek mantuan mana atuh? Kurang di BR lah, saparapat mah cairana. Naon carek mantuan numpakan pamajikan aing? Heeh. Lu teh lah jeung aing. Oke, Dede mau nikah, pokoknya hayang tenda nu mewah pisan. Ini ribet amat sih, Dek. Iya tuh, biar kayak orang-orang. Beb, kawin mana posahna, lain mewahna. Mantu, Udah, kayak orang pasang tenda. asik, ayo tenda kumaha? Tenda terpal bebek, warna biru, jadi ngampar sama. Ari rek hajatan atau rek urip nu mah? Jadi kawinna. Dek, kira-kira aing dosa moalnya euy. Dosa naon man maneh teh? Jadi kieu Dek tadi teh Dek, aya lauknya nyemplung ka jero cai. Paling tolongan we da bisi paeh. Pas ditolongan malah paeh laukna. Nah, bet bisa paeh man. Teuing atuh Dek, laukna pingin mah teh disimpen di kandang ayam. Dicaian teu. Ya henteu atuh Dek, pugu urang teh nyalametkeun manehna da tadi nyemplung ka jero cai. Oh, di mana? Di mana naonna atuh Dek? Di mana otak siap? Yang. Ayo aplikasi penghasil uang sih ya. Penghasil uang naon pinjol meureun maneh mah. Lain kamari wae ge urang menang sampai 4 juta sih ya. Wah, aplikasi naon ari maneh? Anya ya aplikasi sapoe penghasil 4 juta, meureun bangkrut eta aplikasi. Tah, aplikasi micet ya. Goblok sama Open BO. Sepi ngojek tem nih. Ieu. Naon? Neng bade damelnya Damel di mana, Neng? di Oyo. Di Oyo. Damel naon? Bagian naon di Oyo teh? Bagian nyerpis, Hah? Emang Neng bisa nyerpis? Nya bisa tuh, Nah, itu TV di bumi, lain servis ku Neng. Kan Neng bisa nyerpis. Ih, lain servis nu kitu. Terus nyerpis naon atuh Neng? Kulkas, TV, terus naon? Lain oge, Terus naon atuh? nyerpis lalaki ya. Kita tuh udah lama ya pacaran. Kenapa? Kamu bosen? Bukan begitu. Maksud aku kita berjuang bareng-bareng dari nol sampai sukses ya, demi mencapai masa depan. Bukannya kita sering berjuang bareng-bareng ya? Berjuang dari mana? Orang aku rebahan di rumah, kamu juga rebahan kan di rumah? Nggak, masa kamu lupa sih? Kalau kamu capek kan aku suka nyuruh kamu di bawah, aku di atas. Kan gitu konsepnya. Bukan ku sungguh sehat. Ye, boga adi teh. Ye lain mah nyumput. Nah, apa kudu nyumput? Pan tadi maneh teh sakola. Ye guru rek dari ye. Ye, nu kudu nyumput mah Ye, nah anu kudu nyumput pan maneh nu teh sakola nage. Pan teh Dabi ngomong ka guru, anu mau. Boga adi teh.
Ayo orang ngarek beli bakso. Nitip lah mie ayam, tapi wah di hayaman. Nah, aku nonton di hayaman atau mal ngeunah lah di hayaman mah. Puguh orang mah ngeunah mun dibere hayam. Teu aku naon teh. Mun mie na dibere hayam, ai urang ada naon. Ngobrol mah jangan aing. Yang, kita kan mau nikah. Aku mau ngomong jujur sama AA. Ya, sok mau ngomong jujur apa emang? Tapi AA nerima apa adanya kan? Iya, aku mah sayang banget sama kamu. Pasti aku nerima kamu apa adanya. Sebenarnya neng tetos teu parawan. Nya geus keun bae Neng, narimakeun. Neng, oge rek ngomong jujur kan Neng. Jujur naon, A? Sebenarnya teh ngahamilan budak batur. Mung terjadi Itu jadi Bentar teh, aku mau nanya. Kenapa sih kamu selalu bawa foto aku ke kantor kamu? Kamu bangga ya punya istri kayak aku? Bukan gitu, sayang. Atau kamu selalu kangen aku, makanya setiap nanti kangen, dilihatlah foto aku. Bukan gitu juga, sayang. Terus kenapa selalu bawa foto aku ke kantor? Gini ya, di kantor aku itu kan banyak tikus. Nah, kalau aku bawa foto kamu, tikusnya pada pergi, lari. Tong balik lagi. Mat. Naon? Sigana mana mau penyakit koneng sih ya? Wah, nu balik. Cek saha maneh? Aslina urang mah Nyaho di mana? Emangnya tandana? nyaya Naon? tahun tuh sia koneng. Yang, Oi, kamari orang keur ganti baju aya nu habis ka kamar. saha jelema? Eta tetangga sabelah. Terus eta kumaha? Urang diperkosa, Yang. Terus kumaha kemana dilawan? Urang teh cicing we da heuna. Kakak, mun hidup teh aya kahayang kos batur lain mah sare wae pagawean teh. Ya Neng, aing kahayang mah tiba lagi aya. Alus ari kitu mah, ari kahayang naon? Mah hayang nyandung. Ayo, urang ka pengadilan agama urang cerai. Man. Kemari rame-rame di ditu aya naon sih? Tak apaleun maneh mah nya. Naon? Kamari teh ye aya perampokan. Ya si korban beka pingsan dan ditemukan pakai celana dalam hungkul. Rasya eta motif naon? Mun teu salah mah motifna kembang-kembang, rawis-rawis, aya lope-lopean saeutik warna pink da. Lain motif celana dalamna sia teh. Motif kejahatan. Man, ayo maneh kunaon maneh teh bercerai jeung pamajikan maneh cing cerita ka urang kunaon? Kita udah beda keyakinan, Bro. Urang geus tahan deui. Nah, beda keyakinan kumaha? Lain mah maneh teh sarua saagama. Memang, memang. Nya terus nah bercerai beda keyakinan. Maneh teh agamana sarua. Terus di mana masalahna di mana, Man? Jadi kieu selama ieu teh urang geus yakin hayang kawin deui nya. Tapi dengan keyakinan dia, maneh nambungeun urang kawin deui. Yakinnya atuh kasep mage naekeun.